wa ila hadrati khususun mu'alif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma akhrijna minadh-dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatika. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Nuluykeun tina kuliah ugi. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor kalimat. Ijtihaduka ari sungguh-sungguhna anjeun, nyanyana anjeun, bima dina urusan rizki, dumina nu ditanggung jawab ieu maku Allah laka ka anjeun. Aeta kafala tegesna nanggung jawab saha Allahu laka ka anjeun bihi kana ieu madumina wa huwa jeung ari ieu madumina eta arizku rizki madmun jeung mau'ud tafadulan karena arah nugraha minhu datang Nabi Allah wa isanan jeung karena mereka alusan ti Allah. Qala farantos ngandika Allah Ta'ala mahalur Allah wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizquha wa ka'ayyin jeung loba pisan ari sasatoan la tahmilu anu teu barang bawa ieu dabah rizqoha kana rizkina ieu dabah Allahu padahal ari Allah eta nu ngarizkian Allah kana dabah wa iyakum jeung ka aranjeun kabeh ila ghairi dali kana salian itu ayat wa ka'ayyin min dabah minal ayati tina pirang-pirang ayat. Maksudna hikmah nomor kalimat teh ari anu ditanggung jawab ku Allah nyanya diteangan ku urang ieu ceuk paribasa pinter nuntun hak ngalaleikeun kana kawajiban. Ari anu ditanggung jawab ku Allah nyanya diteanganana ari kawajiban urang ti Allah hare-hare lalawora kitu maksudna. Naon margina Allah ngaisyaratkeun Al-Qur'an ku lafaz apa henteu langsung ku manusia ata Adam. Sabab pimakna maljumna boro-boro manusia nu teu dibere boro-boro sasatoan anu teu dibere akal sakitu bisa neangan rizkina komo ari manusia nu dibere akal eta teh mimbabi komo ngaranna. Boro-boro manusia nu dibere akal sampurna hewan oge mangidahar jeung nyatu tingali hayam wayah kieu nyatuna geus 3 kali. Manusia macam sakali-kali acan. Baik tong hariwang cek Allah. Sabab cek Uwais Korni geuningan. Ari Uwais Korni teh
guruna wali kutub. Sanajan ibadah jalma paeh poso berang peuting tapi masih kene mang urusan rizki, masih kene dihariwangkeun mautna. A. Su'ul khotimah, nah B. husnul khotimah. Lamun aya kene cacat hate ngabandungan kana teu percaya kana iradah Allah, watak siruka jeung ari lalaworana anjeun PPK bima dina ibadah tuliba anu disupri ieu maku Allah laka ti anjeun wa huwa jeung ari ieu ma tuliba eta al amal ibadah allazi tatawassalu anu bisa wusul anjeun nepi bihi ku ieu lati adatan cek adat ila maulaka ari macul getol ari subuh hudangna jam 7 ari nu dititah ku Allah ngedul ari nu teu dititah pipilueun itung-itung diondang kanu babarikan milu ngalas di dapur lain mikiran kumaha benerna ngadua. Padahal ari alas mah geus ditanggung jawab kuno boga dapur teh. Mimileun ngalas di dapur, tah ibarat itu. Ari ibadah lalawora rizki ditanggung jawab pipilueun. Ieu cek basa ulama mah isqatu tadir ngaranna. Min azkarin mat bimatulibat teh min azkarin jadi bayan. Nyatana pirang-pirang zikir, dikir teu daek embung. Wa shalawatin jeung pirang-pirang salat fardu jeung sunnah wa auradin jeung pirang wiridan muakkad alitawa goer muakkad tembung lalawora dina ibadah ka Allah ari neangan rizki getol jam hiji indit ka jongkok ka pasar ka pasir ari hudang ari salat subuh jam 7 tah pinter nuntut hak lupa akan kewajiban. Wa gore dalik jeung salian nu kabeh zikir min anwa itaat nyatana pirang-pirang warna-warnina taat ibadah teu daek niangan rizki getol nu penting teh geus dibahas man tayasarot matoblibuhud dunyawiyah wa ta'asarot matolibul ukhrawiyah bahwa minal mamkutin. Qala ta'ala wa ma khalaqtu jeung teu pisan-pisan ngadamel kami al jinna kana jin wal insa jeung ka manusa illa liya'buduni kecuali supaya ibadah ieu jin jeung manusa ka kami. Dina saware tafsir mah illa liya'buduni illa liya'rifuni eta teh. Pal matlub mangka ari nu dititah ku Allah minal muridi eta asa'yu ngalakoneun pikutil arwah dina kakuatan rohani tadi teh dikir salat wiridan tobat eta matlub minal murid. Wa huwa jeung ari ieu matlub minal murid eta zikrul maula zikir ka Allah. Nu disebut zikir taroki ieu teh. Ari ngaran zikir taroki teh mimiti tina asar kana afal asma ngaranna teh. Wa fa'luma jeung migae perkara yuqarribu anu ngajadikeun dumeheusma ilaihi ka ieu maula laqutul asbah lain dititah neangan kakuatan jasmani
Tapi nu ditetah ku Allah neangan makanan rohani. Dina hadis oge tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Lain tolabul beas, lain dipitaka jongko, tapi ilmu. Li'anahu karna sanyanyana ieu si murid eta qaimun anu ngalakonan pailihareun. Li'anahu karna sanyanyana kutil asbah eta qaimun anu tumetep bihi kasih murid naon gueruhu kasalian murid. Wa huwa jeung ari goer eta maulahu pangeran murid. Dalilun eta dalil alanti masil basiro kana lolong panon hatena. Jadi ari nu ditanggung jawab ku Allah neangan moal ngajadikeun lolong hate, tapi ari nu dititako Allah lalawora disebutna teh lolong hatena. Ari ibadah teu daek neangan rizki getol, ciri jalma nu lolong hatena. Pan ari ciri jalma nu lolong hatena teh loba aya 8. Hiji nu hatena aya waham jeung khoyali, tujuan ibadahna kalian Allah eta ciri. Tuluy ciri nu lolong hate pinter neangan dunya teu daek neangan agama eta toba ciri lolong nu hate. Tiba kana maksiat teu daek tobat ciri nu lolong hate. Wahia jeung ari ay umyul basiroti tegesna lolong hate, lolong basiro min kati dia anjit. Wahia jeung ari ieu basiro eta ainun hiji sosoca panon fil qalbi dina hate. Panon dibagi 3. Hiji dohrul qalbi, dua wastul qalbi, katilu soedaul qalbi. Engke dina hikam di ditu dohrul qalbi si'aul basiroh, wastul qalbi ainul basiroh, soedaul qalbi hakul basiroh. Nurul ilmi, nurul ain, nurul yakin, hakul yakin. Eta tilu-tilu. Tudriku anu manggihan ieu ain basiro al umurul maknawiyata kana pirang-pirang perkara bangsa maknawi. Tajali, muraqabah, muhadharah eta kapanggihna teh ku ain basirah ngaranna. Paningali anu lemes, paningali panon kana ajrom jeung adsam aya deui nu paningali nu lemes kana suroh. Leuwih alatna leuwih mahal, leuwih hebat pamanggihna.
ari takrib basiroh teh quwatun lil qalbi munawwiratun binuril qudsi yaro biha atau yuro biha haqaiqal asya. Ari ngaran basiroh teh kuatun lil qalbi aya hiji kakuatan dina hate munawiratun binuril qudsi nu eta hate dicaangan ku nurul qudsi. Ari ngaran nurul qudsi teh nurdat. Jadi paningali anu caang ku nurul dat sehingga jelas ningalina eta ngaran basiroh. Ya Rabbi hakal asya rahasia perkara teh bisa katingali ku basiroh mah sing ari dimulki paningali anu leutik naon ngaranna hayang bisa ningali benda anu sekecil mikroskop kan gitu. Sehingga anak kuman ge katingali tah dina hate ge aya paningali nu leuwih hebat mikroskop hate. Nyata mikroskop hate teh disebut basiroh. Kuatun lil qalbi munawiratun binuril qudsi eta takrif basiroh. Jadi aya hiji kakuatan anu disimpan ku Allah nicangan di center ku nurul qudsi. Yuro biha haqaiqul asya bisa ditingali ku nurul qudsi hakikat perkara. Jadi naon anu bangsa lemes paningalina teh. Tah ku saperti bisa ningalina barang kasar ku panon. Supaya jelas paningali panon make naon? Apaan make kaca? Tak gitu tah. Jadi aya hiji cacaan. Nyata iya kaca soca. Sehingga anu remeng-remeng ge katingali. Eta paningali leuwih jeros. Tah eta basiroh mah alat para giningali kana perkara anu hakikat. Itu basiroh. Noi bahasa basiroh. Di dia umurul maknawiyah. Ari umurul maknawiyah teh tajali, mukasafa, muayana, muadoro. Kama anal basor kaya sanyana panon, paningali panon. Eta yudriku manggihan ieu basor al umurul mahsusat kana pirang-pirang perkara panca indra. Koneng, beureum, hejo, kapanggihna ku panon eta. Wa fi ta'birihi jeung eta tetep dina ngaibaratkeun Syekh Ibnu Athaillah ki musannif bil ijtihad ku bahasa ijtihaduka isyaratun ari isyarat ila anna talaba rizqi kana sana nangan rizqi matnun ya min gori ijtihadin teu kudu nya oge eta labasa teu jadina naon teu matak jadi doraka gitu. Bihi kana ieu talabu rizqi lil murid aya jalma unggal poe nangkep tuur dina babanci ngedul nangan duitna teu ngajadikeun doraka walaya dulu jeung teu nuduhkeun. Ia tolabu rizki alantimasi basiratihi kana lolong paningali hatena si murid tengah jadi cacat ubudiyah
ku sabab ngedul neangan duit. Pan aya jalma anak geus 5 pagawean teh naon mang lungkang lantung. Aki-aki bayangkeun incu pabalatak reka sawah teu kuat tuur nyorojod. Aing ngaroko mah unggal poe teu ngajadikeun lolong peda teu ningali. Peda teu neangan. Sumakola beda deui lalakon. Hikmah kagenep. Layakun teu kabuktian naon ta'akhuru amadin panderisna zaman ai zamanil ito bita'akhuri ma ku sabab panderina perkara ya kau anu tumibah ma fihi dina zamanul ito ma'al ilhaji itu sarta keukeuh dina waktu ngadu'a. Lempeng bahasa hikmah nomor kagenep pedah teu diijabah bae ngadua kitu tah. Lamun sejapun tapenta ka Allah nekadkeun Allah korep. Ari ngadua beurang jeung peuting ari dibere henteu kitu. Keukeuh ta ngaduana. Jawabanana eta mujiban liasaka ulah ngajadikeun putus asa anjeun ka Allah beda ngadua beurang jeung peuting ka Allah ibadah teu eureun-eureun menta beunghar teu dibere beunghar menta jodoh teu dibere jodoh ulah ngajadikeun putus asa anjeun padahal ngadua itu beurang jeung peuting bisa wali ausopi basyariatika kusabab ngelengit pirang-pirang sifat kamanusan anjeun warofil hijabi jeung leungitna hijab maknawi angka ti diri anjeun wa usulika saperti ngadua teu usul-usul ila maulaka menta hayang ahli mukasafah teu menta hayang leungit ria jeung ujub teu ngadua keukeuh padahal ngaduana bari leungit sifat kamanusaan itu ngadua menta musada jeung makrifat tapi teu diijabah bae ku Allah eta ulah ngajadikeun putus asa pedah teu diijabah doana. Cek urang teu dijabah teh. Amin ijabati doa. Sabab ari ijabah doa teh dibagi dua. Hai hiji aya ijabah aen matlub. Kadua aya ijabah goer aen matlub. Eta jadi catatan kan? Ijabah aen matlub menta beunghar dibere beunghar menta koneng dibere koneng menta bodas dibere bodas eta ijabah aen matlub namina. Kadua aya ijabah goer aen matlub menta beunghar dibere sehat menta loba duit dibere anak saroleh eta teh ijabah kene. Itu lain anu disebut ijabah doa cek pemahaman abidin mah kieu. Uing ngadoa menta hujan dibere hujan tuh diijabah doa uing. Eta pemahaman rata-rata anu bodoh gitu. Padahal anu hebat mah dibere anu goer aen matlub. Menta beunghar ya dibere turunan soleh menta loba duit dibere sehat sabab cik Allah lamun anjeun dibere duit ku kami loba duit ngalajur nafsu pangandaran kesik luhur kalapa genep nu katingali tapi kulantaran anjeun teu dibere duit daek ngaji daek berjamaah daek mingguan daek bulanan mun di total
alus keneh ulin ka Pangandaran, alus keneh ulin ka tempat ngaji kira-kira. Kan gitu. Alus keneh loba duit, apa alus keneh awak sehat? Da cek Allah, lamun anjeun ku kami dibere duit, behat duit pake berobat ka Singapura. Nah, eta disebut ijabah goer aen matlub namina. Eta jadi catatan. Lamun teu apal kadinya, engke bakal timbul suudon ka Allah. Aing nu getol ibadah jirang berang jeung peuting teu daek beunghar naha ari si encek. Itu sim liong beunghar engke bakal demo ka Allah teh, teu ridho ka Allah teh. Bakal suudon. Pan ari suudon teh timbul tina hate anu kotor. Ari hate anu kotor timbul tina waham jeung khoyali. Ari waham jeung khoyali timbul tina musyrik. Jadi ditotalkan itu nama musyrik ini. Moal jadi bahasa lempengkeun bisi dihese di kodok itu mah. Tepati-pati suudon ka Allah angin hate beri jeung musyrik. Soalna mah kitu tah. Murek dilempengkeun mah bahasana. Ka Allah suudon komo kami toha meureunna. Ka Allah suudon komo kata tangga. Cacakan Allah nu beunghar, nu bager, nu pinter masih kene suudon. Komo ari ka makhluk. Berarti aya naon dia dina hatena kitu. Ternyata dicabut nurul iman jalma nu suudon ka Allah. Asa teu aya nurul iman. Ari faktorna dicabut nurul iman hiji kusabab para syukuran kana dibere nikmat Islam. Kadua sok keheul ka ahli Islam. Katilu keheul teh nyeri. Kaopat para mere manfaat ka muslim. Eta tah matak dicabut iman tah. Hiji poho deui ngobrol teh. Matak dicabut iman hiji para syukuran kana nikmat Islam. Dua nganyeri ka ahli Islam ka muslimin. Katilu tara mere manfaat ka batur anu saagama. Eta matak dicabut nurul iman. Allah masih kena suudon. Pedah mulak bonteng terjadi baik. Keheul pangeran TK uing manaha ari si encek toko jadi beunghar pan kitu timbul. Eta bahwa mengkari Allah. Eta domina nanggung jawab Allah. Laka ka anjeun al ijabata kana ijabah doa. Geus simpulkeun sakabeh doa abdina Allah diijabah ku Allah ngan sakersana Allah. Eta jadi catatan tah. Lain sakahayang anu mentak. Sabab doa ngajurung laku ka Allah. Naon bedana? Doa teh lir ibarat gemuk. Ari gemuk sabab lintuhna musabab. Nu ngahijikeun sabab jeung musabab disebut musabib. Eta tauhid da eta. Tanemkeun dina hate. Sanajan ngadua ka Allah teu ngajurung laku kana diijabah ku Allah. Sabengke dina hikmah ka-12 mun teu salah. Ida aradta an ta'rifa qadroka pimadza yuki pangdur pimadza yuki muka.
Jadi ditu nan irtibat bet ieu. Hikmah nu ieu. Sakabeh doa diijabah ku Allah. Rek nu ngadua, rek nu teu ngadua diijabah ku Allah ngan sakersana Allah nu mere lain kumaha urang anu menta. Doa teu ngajurung laku kana diijabah. Kunaon cenah daek ngadua alamat eta mah. Pangdur pima zayukimukan. Lamun anjeun hayang nyaho darajat hirup anjeun bagja cilaka surga neraka pangdur pima zayukimukan. Empo anjeun ku Allah dijijingkeunana ayeuna. Nah ali taat, nah ali maksiat, nah tukang eling, nah jalma goblok itu alamat namina. Alamat jalma nu rek beungharkeun mah didaekeun mah ka sawah, ka leuweung, ka reumeu. Ngan alamat jalma anu rek kokoro hoream itu alamat eta. Nunyin sabab Allah. Musabab Allah. Ngahijikeun sabab jeung musabab, musabib Allah. Numawi cek si cepot teh mah, cek si cepot ieu mah. Al-mu'ti wal mu'ta Allah. Nu dibere jeung nu mere Allah. Contoh ieu. Cek si cepot ieu mah. Ki Jaed boga leungeun Ki Jaed nyekel huap sangu diasupkeun kana beuteung Ki Jaed. Eta ibaratna kitu. Cek si cepot ieu mah. Leungeun nu saha? Nu Ki Jaed. Ari beuteungna Ki Jaed. Ari nu hayang daharna Ki Jaed. Hakikatna mah hiji we. Eta cek cepot eta. Gitu. Binahwi qaulihi ud'uni astajib lakum. Ongko cina Allah teh kudu ngadua aranjeun kabeh ka kami bakal ngaijabah ka aranjeun kabeh. Ongko dititah tapi aing ngadua teh dibere-bere. 15 tahun ngawirid yagoniu anger we teu beunghar-beunghar. Ongko atuh kitu mah Allah teh sulaya jeung janji. Ongko setiap jalma nu ngadua diijabah ku kami. Nah gitu tak. Panginten dina bahasa ud'uni astajib lakum perlu disorogkeun deui bab doa. Aya doa li idharil faqo, aya doa li idharil ubudiyah, aya doa itu nu colongos, aya doa nu maca doa nu hebat nama li idharil ubudiyah jeung li idharil faqo. Are ud'uni teh itu make ia mutakalim ud'uni kami heula kakarak nyaho ka kami istajib lakum bima dina perkara yaktaru anu milih Allah kana emma la kaka anjeun la lain dina waktu la bima lain dina perkara tahtaruhu anu milih nu kahayang anjeun linapsika pikeun diri anjeun. Jadi catatan sakabe doa diijabah ku Allah ngan sakersana Allah anu rek merekna lain sakumaha sakersana urang anu menta. Menta duit dibere duit eta teh lain dorongan doa. Lain. Atau itu mengadorong laku ngadoa teh kana datangna loba duit. Wa fil waqti jeung dina waktu alladzi yuridu anu ngresakeun Allah kana ieu waktu la fil waqti la turidu lain diijabah doa dina waktu anu dikeresakeun ku anjeun. Unggal poe unggal peuting
ngadua wiridan naha teu payu-payu naha mun dagang pakir we boa ieu mah duana nu mintul panyalahkeun ka ajengan anu mere duana. Aya bahasa hayang minta doa nomor hiji gitu. Emang aya doa nomor hiji nomor dua gitu. Datang ka ajengan minta doa nomor hiji. Padahal ari doa nomor hiji mah Quran. Sanajan Quran dibaca oge boro-boro saayat dimulai surat Al-Baqarah Alif Lam Mim dugikeun ka qul a'udzu birabbin nas. Ari teu nyaho kanu ngadoakeun nama anger wae. Namai kudu hafal etika ngadoa. Dina katerangan Anwarul Qudsiyah dicarioskeun kudu boga wudu, kudu nyang hareup ka kiblat. Eta dina adab-adaban ngadoa. Di antawisna ulah aya ieu mah tarekah dohir kitu nya, tarekah dohir. Sanes dalam arti masikeun kedah kitu sanes. Tarekah dohirna adab-adabanana tuangan pakaian tempat kudu anu halal. Tagis beres adab-adaban dohir kantun nyorokeun deui adab-adaban batin. Ieu dina cara ngadoa. Di antawisna adab-adaban batin teh kudu terang takholukna. Eta dina cara ngadoa. Wiridan ge ngadoa, salat ge doa. Doa teh di mana umum di dieu. Maksudna kedah terang adab-adaban batin teh kumaha? Dina waktu ngadoa teh nya kantun disorokeun deui kanu terang. Jipan ulah rurat reret ari menta ka Allah hate ngareret ka kebon jeung ka sawah. Kan eta doa colongos nu kitu. Teu sopan. Sok urang oge. Ari menta kaki jahit panon ningali kaki Umar. Cek jahit teh sia teh menta ka aing, menta kaki Umar. Kan colongos namina. Teu sopan kitu. Jadi satosna bener dina adab-adaban dohir, gaduh abdat, tuangan leueuten kudu nu halal, ulah rek ngadoa, rek salat, rek naon teh di mana umum. Meunang ngagasap. Kakarak adab-adaban batin dina ngadoa ge kieu. Engke dibere ulah wakabunga ku pamerekna tingali heula naha waktu dibere mun duit mun naon we kita hate beri jeung eling kanu merekna kan gitu carana teh adab-adaban. Lamun dina nalika dibere merena manaon bae dibere mun duit mun tuangan poho ka Allah bunga ku pamerekna teu bunga kanu merekna eta paur nu dibere teh lain ridona tapi istidroj. Tata adab-adaban model kitu tah. Ana urang menta ngadoa ka Allah, kateker ngadoa, ya goniu, ya latif jeung bangsana. Memeng ngadoa teh tuangeun meunang ngagasap, sarung nu batur. Teu najis ge teu padu, beunghar bener. Tina ngadoa eta teh dikaji heula kabeungharanna.
sieun sungkunan ti Allah ku dibere eta teh nu bae towa kabunga ku pamerena tapi kudu bunga kanu merekna saha nu merekna itu carana teh paur lain datang tina ridona Allah tapi nu datang benduna Allah nu disebut sungkunan ari ngaran sungkunan mah jor mangkop lebok jor mantok sia ku aing dibeungharkeun ayeuna kitu tah tapi beuki loba hartana beuki tambah pohona beuki tambah siksaanana paur kitu maksudna jadi nu mawi kudu terang kana takholukna lamun ngawirid yagoni takholukna naon urang kudu beri berehan ka batur kan gitu takholukna teruskeun deui pakod yakunu mangka terkadang kabuktian naon al hijabu hahalang hate alal murid eta khairon leuwih alus lahu keur murid elatna liyajtahida supaya nyanyinya bahasa di dia mah in is drop nangera is torpek introspeksi diri tenam introspeksi lihat syahidah gitu hese ari bahasa baturnya anak ieu dikir teu daekeun usul dikir teu daekeun musaadah aya pan anu kitunya itu kan naon margina puluhan tahun hayang dilengitkeun hijab maknawi dikir hayang usul teu usul dikir hayang musadah teu musadah kitu tah terkadang aya manfaatna naon margina supaya ulah takabur supaya ulah rasa letik diri kadang alus keur murid ulah waka heula diusulkeun sabab anu babari diusulkeun cik Allah engke bisi wukuf cicing dina eta mukasafah ternyata aing wiridan 5 tahun loba tamu loba nu mere amplop eureun di dinya tah kitu hikmahna nu mawi loba ahli wiridan teu usul hayang menta musahadah teu musahadah itu aya nu kitu tah supaya ulah takabur sok bayangkeun lamun jalma masantren 3 tahun geus bisa sagala bakal sombong ilmu coba nu masanten lila mah heueuh karasa masanten teh lila karasa ilmu teh hese mapatahan ka muridna ka santrina da kitu ngarasa hese ngaji teh nu leutik nu bodoh di papatahan we coba lamun manehna boga kapinteran masanten 3 tahun mapatahan sorogan nu hese wae babari ngambekna teu sobar dina ngawurugna sabab manehna mah ilmu teh babari gitu. Coba lamun ajengan anu belet mah ka santrina genjang bodoh-bodoh ge da hese geuningan ilmu teh ngarasakeun hesena ilmu teh nu mawi ka santrina ge sopan da ilmu teh hese mun babari mah sia teu becus sorogan kitu-kitu acan tuh ka santrina teh wayadumu jeung langgeng naon khopus yeuna murid min maulahu ti pangeranana murid sieun teh loba jalma anu geus mukasafah dicabut deui model contoh Bal'an bin Ba'uro eta teh seorang waliullah dicabut kawalianana sieun teh kitu nu mawi
sanajan getol ibadah oge beri jeung qanaat beri jeung sabar lakini syaitanu tatapina ari setan eta rubama ata terkadang sok datang setan ka murid cek setan wakola ngabacot ieu setan lau ka murid lau kunta min alil iradat hei ulan lamun heg anjeun ti pakarpan Allah lempeng bahasana teh lamun bener anjeun ahli Allah lamun bener anjeun ahli taat la ajabaka yakti bakal ngaijabah ka anjeun saumaulaka tah eta terkadang hate urang sok diharewos ku setan diganggu ku setan datang setan ngaharewos kana hate urang lamun bener anjeun ali Allah tantu dua anjeun diijabah timbul putus asa jeung suudzon ka Allah pedah doa teu diijabah wa ajala jeung ngaleungitkeun maulaka ausofa basyariatika kana pirang-pirang sifat kamanusaan borangan males koret lemah gemulai putus asa eta sifat manusia ngaranna remen dosa teu daek tobat sifat manusia wahasola jeung hasil lakaka anjeun naon maksuduka tujuan anjeun wajahila jeung bodoh ieu murid ana adama ijabati kana teu diijabah doana murid eta qodia kunu terkadang bukti adam eta khairun luy alus lahu kasi murid ceuk Allah teh kieu puguh teu diijabah teh pikeun murid mah leuwih alus supaya lila mujahadah jeung riadohna kitu hikmahna doa teh diijabah we teh alus keur murid teh supaya lila mujahadah coba lamun sakali ngadua diijabah eureun ngaduana ge model jalma salat naon anu salatan diturun hujan teh nu kalalapangan geuningan salat istisqa tuh jalma teh boga pamajikan 2 di bawah hayam 2 di bawah kucing nu keur ngajuru ge di bawah ka lapangan kabeh cari tanah rek naon ngaju langit cenah doa ngaju langit istilahna teh salat istisqa cek agama deuk teh dibere hujan sanget dibere hujan jalma teh pahibut masing-masing kasawa nu kaserang dur lohor teh kalaka masih keneh nyamut bener eta ijabah doa nu kitu diturunan hujan ku Allah dur teh duhur di sawah we ini di sawah jam 3 dan naon resep sawah loba cai inget ka Allah na henteu mangga we dikaji ijabah doa sana dina geus diturunan hujan ku Allah salatna ge eureun ngadoana eureun dan naon ngadoa teh aya tujuan lain ibadah coba lamun ngadoana tujuan ibadah rek dibere rek teu dibere da aing mah ibadah aya ibadah teu aya istilah eureun model jalma ngadoa yang beungar puasa 40 poe ari geus beungarna teu daek ngadoa boro-boro ngadoa teu daek ibadah ge teu daek naon bahasana teh geus teu butuh aing mah ka pangeran tuh atuh kitu mah golongan Firaun ngaranna nu moal teu diijabah teh kitu hikmahna ngahaja supaya lila mujahadah jeung riyadona supaya lila papanggihna jeung Allah geuslah kata nu sompral mah kitu pan ari remen papanggih mah remen sonona dibelas jeung Allah teh gitu ingat geuningan saha anu Kangjeng Rasul saha
Ari keur teu damang mah remen dilongo ku malaikat Jibril teh. Dek teh cager. Malaikat Jibril teu datang-datang ditaros. Kunaon Jibril? Ari anjeun teu ngalongo ka kaula panggis cager ayeuna mah. Oh gitu. Imam Syafi'i waktu masantren di Madinah ka Imam Malik keur waktu nganggit panggeulana anggitan Imam Syafi'i teh nganggit kitab usul fikih namina Arisalah eta ngecelakan darah tina dubur Imam Syafi'i di wadahan ku bokor. Cek Imam Syafi'i lamun Gusti ridho ka abdi kana kaayaan abdi kieu mangga ditambahan deui panyawat anu leuwih abot daripada kieu. Imam Syafi'i mun urang mah nyeri huntu hiji lamun Gusti ridho kaayaan abdi keur kieu mangga sing dua oge. Pantara kitu Imam Syafi'i ngadua hayang mundut ka Allah, hayang ditambihan deui panyawat anu leuwih abot daripada ngecelakan darah nu diwadahan kana bokor. Kumaha laran Imam Syafi'i ditaros ku muridna. Mama cek urang mah beut ari ngadua mah pan kabeh ge hayang sehat. Beut ngadua hayang ditambah di bonus deui. Walaran Imam Syafi'i kami resep papanggih jeung Allah. Simpel walaranana. So kadang-kadang jalma ari keur fakir mah daek nyekel tasbih, daek udang ti peuting. Ari beunghar salat subuhna jam 7. Dat bahasa teu butuh deui kami mah ka pangeran teh. Da geus beunghar ieu. Pan Firaun anu kitu. Jadi kasimpulanana nu mawi teu diijabah wae ngadua murid, puguh teu diijabah pikeun murid mah alus. Elatna supaya lila mujahadah jeung riadoh nih tuluikeun. Elat nomor kadua waqad takunu jeung terkadang sok bukti sok aya naon tasyariatu ka sifat kamanusaanana murid eta golitotan naon kandel keras kandel. Numai teu diijabah doa nomor kahiji teh sifat kamanusaanana masih kene kandel gitu. Mun riakna teh ame, mun ngadua hayang dipuji, ujubna, riakna, korepna, numai teu diijabah doa elat nomor kadua. Palatan koti umang kate putus ieu basaria. Ila ba'da muddatin tawilah angin sanggeus waktu anu lila numawi ngadua 10 tahun ngadua 15 tahun kakarak diijabah naon sabab kandel sifat kabasariahna masih kene aya ujub masih kene aya ria masih kene aya sum'ah numawi riadoh jeung mujana lia aya nu 15 tahun aya nu 70 tahun aya nu 10 tahun. Tingali ulama salaf soleh riadohna 70 tahun di Gunung Lubnan teu diijabah-ijabah. Wa ma jeung perkara ata anu migawe ieu si murid di kana eumeuh naon eumeuh teh minal mujahadah nyatana merangan nafsu amaroh jeung lawama wariadoh jeung ngadidik nafsu didorob istilah ahli tarekat mah ngadorob nafsu kunaon
ku dzikir jeung tafakur ngadorob nafsu teh kitu. La yufidu nu teu maedakeun ieu mah eta. Zalika kana itu mujahadah jeung riyado pitil kalmuda aya basa kieu ari ku satahun mah merangan nafsu teh moal bisa leungit moal bisa lunak nu mawi 10 tahun aya 15 tahun. Imam Ibnu Hajar mujahadahna 40 tahun. Mujahadahna sakedeung dibandingkeun jeung ulama salaf saleh. Riyadoh jeung mujahadahna Ashabul Kahfi 360 tahun. Eta teh riyadoh mujahadah ngan bentukna sare. Mangga batur. Wa qad sabaha bari temenas behkeun nyarupakeun sabadul arifin at-tabiat kana tabiat manusia bi ardidati syaukah. Dina juz kadua mah tabiat manusia teh itu tah hududul ardi. Eta faqad yakunu mangka terkadang kabuktian naon asyauqu cucuk eta golizon keras kasiron tur loba layan kotiu nu teu pegat-pegat ye saok ila ba'da muddatin angin sanggeus waktu wa mu'anatin tamah. Asalama makna mu'anah mah nangkel itunya ari nangkel teh naon mujawir mu'anah ngarangkul asalama itu mu'anatin tamatin ka asalama angin sanggeus waktu anu lila welah elat katilu saperti kebon loba cucuk lila pan ieu teh nyor naon babadna nya lamun naon ari ngaran kebon bala teh kebon geus bala geuningan panyacarna ge lila nya tah nu moal lila teh diijabah ge urang teh nyacar tabiat manusia lila beda jeung kebon anu unggal poe di kored kebon gambrung ngaranna teh nya kebon gambrung kebon gambrung geuningan kudu mawa parang nu seukeut bedog anu seukeut hayang meunang sabata ge lila tah tabiat manusia ge kitu. Jadi diibaratkeun tabiat manusia nu hawon kana kebon anu pinuh ku cucuk anu lila ngabalabahna lila ngoredna angin kudu waktu anu lila merangan nafsu kayak gitu. Elat nomor katilu wakot yakunu jeung terkadang kabuktian ieu saos eta qalilan saeutik doifan lemah adna syai'in arifan handap-handapna hiji perkara yusilu anu matak ngaleungitkeun se ka ieu murid ka murid tadi punten buat ka murid tadi teh kalau pernah ka murid wa qad yakunu elat katilu sababna jeung terkadang kabuktian ieu si murid eta qalilan dhaifan saeutik lemahna adna syai'in ari panghandap-handap hiji perkara eta yusilu anu matak ngaleungitkeun se ka murid wa kadzalik jeung eta nya kitu deui ieu saok ausopu nufus kadinya ngeunah nama tasbihna pirang-pirang sifat nafsu bodoh sahwat naon ujub babari ambek takabur eta sifatan nafsu amaruh
kota kuno terkadang kabuktian ieu nupus eta khobisatan anu goreng kasirotan anu loba. Terkadang ari nyacar leuweung geledegan mah lila beda jeung jukut ipis jukut golkar babari eta mah. Nah nafsu amaroh jeung lawama ge lila pantes hayang leungit hiji ujub ge aya nu satahun mujahadana. Hayang leungit sum'ah teh aya nu 2 tahun mujahadana. Eta teh dibarengan jeung puasa beurangna peuting wiridan. Hitung-hitung nyacar leuweung geledegan lila. Itu patata jumangka butuh ia nupus ila mudatin tawilah. Menang kieu menang ngeunah logatna. Patata jumangka butuh ia mujahadatu nafsi ila mudatin tawilatin kana mangsa anu lila. Nu jaradi wali tereng sakeun. Wartosna Syekh Abdul Muhyi Pamijahan teh eta teh maapa di Gunung Jati Cirebon ka Pamijahan teh neangan tempat eta teh hese mujahadah nalami sabaraha tahun di guhana memeh manggihan tempat eta teh di gua heula lami. Mau ya aya jalan cenah, aya jalan ka Mekah, aya jalan ka Banten, aya jalan ka Cirebon. Gitu, aya nu ngajaran peci, aya lin peci cenah di guha. Wasidatin mu'anatin jeung banget mu'anah tidak banget kacida pikot iha dina megat kenana ieu nupus atau pikot iha dina ngabahna ieu nupus kudu banget paeh poso beurang puasa peuting wiridan eta keur nyacar leuweung keledegan beda jeung geus nafsu mulham. Faidah asala mangka di mana asinaun al maksud tujuan ieu si murid. Naon teh mukasafah, naon teh tajali, naon teh muayana, walau bi akhirina pasim jabar jerna. Sanajan dina tungtung amekan min umrihi tina umurna ieu murid. Karena mangka kabuktianan huwa iya maksud murid asal maksud murid eta al-qoyatal quswa untung keneh di muka sapahkeun dina tungtung umur aya istilah kitu tah tajali ka Allah sakali sanajan dina tungtung umur bakal ngalebur dosa 70 tahun untung keneh qoyatul quswa antek panungtungan gitu. Wa kana jeung kabuktian naon ma perkara taiba anu ngrasa ripuh ieu murid capek pihi dina ieu eta hakiron jadi kahinaan binisbati kudinisbatkeun lizalik kana tungtung ampekan tina umurna. Duh untung kene jalma nu ditajalikeun ka Allah sanajan saged rayan musadah rek maot wa qad takunu jeung terkadang kabuktian ieu nupus atau mujahadatun nafsi eta goero dalik salianti iya khobisah kasiro salianti iya syiddah mu'anako salianti muddatin tawilah aya jalma anu sakedeung wiridan satahun aya nu geus susul aya nu kitu oge contona
Imam Dasuki. Wali kabir Imam Dasuki. Di muka sapahkeun ti yuswa 3 tahun. Imam Abdul Qadir Jailani wali kutub, wali gaus kabir ti yuswa 2 tahun dina waktu netek. Aya nu digampangkeun. Pala tahtaju mangka teu butuh ieu mujahadatun nafsi. Jeung riadoh teh ila tuli muddatin kana lila waktu wa kasratin muhanatin jeung teu kudu loba sulit loba payahna. Itu cara nanti. Aya nu sakedeung nepi. Sakali dikir langsung tajali, sakali dikir langsung musahadah aya nu kitu oge. Nu lila aya, nu sakedeung aya. Hikmah nomor ka-7. La yusyakikannaka, ulah ngajadikeun ragu temenan ka anjeun, ulah ngajadikeun meng ka anjeun. Anjeun teh ayuhal murid pilwa di dina janji Allah. Allah janji mustahil sulaya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tiwa'adaka anu geus ngajanjikeun ka anjeun. Bihi kana ilati samaulaka pangeran anjeun. Pi makomin pi manamin dina ngimpi. Aw ala lisanin malakin atalisan malaikat disebut khawatir meleki. Aw pi ilhamin rohmanin atawa ilham rohmani teh disebut khawatir akli namina. Aya jalma ngimpi dina impian teh rek boga duit loba. Nah hari udang tina ngimpi teu tulus beungharna. Ongkoh dibere ngimpi tapi terbukti. Allah teh janji dina waktu lisan malaikat naon gerentes hate. Au bi ilhamin rohmaniyin ata lewat ilham bangsa rohmani. Kunaon ieu teh? Naon ada mukil mauud henteu tumiba anu dijanjikeun. Wa inta ayana jeung sanajan tangtu naon zamanuhu zamana ieu mauud lempeng bahasana kieu ulah ngajadikeun mang-mang hate keur urang Allah janji teu bukti itu tah. Ulah naon margina terkadang dibukakeun kana natijah, teu dibukakeun kana qodiyah. Anak kieu contoh. Dina putuh Mekah, dina tahun ka-7 melangkah ka-8, bakal merdeka Mekah. Ternyata dihadang di tanah Hudaybiyah. Tetulus merdeka na tahun harita. Ongko geus janji. Nah, dibukakeun kana natijah buah, teu dibukakeun kana qodiyah. Aya hikmah dina waktu tahun eta perkara anu alus kana teu diijabah, anu kauningan ku Allah. Balas latifana Allah daripada diijabah. Sabab hikmahna lamun merdeka tahun kagenep bakal terjadi banjir darah di Mekah. Itu hikmahna teh.
ongkoh malaikat geus ngeureteg hate Allah geus janji nu disebut khawatir robani. Khawatir robani teh disebut sahlul awal namina. Kereteg hate anu moal salah deui ieu. Hate ngeureteg ka Jakarta. Rek papangi jeung dulur, eta moal bohong deui pasti papangi. Eta khawatir nu kahiji. Ieu mah moal lepat salamina. Yakin moal salah ieu. Kadua, khawatir malaki. Ari khawatir malaki mah gerentes hate malaikat anu ngajurung semangat migawe fardu jeung sunat. Atawa sakur perkara anu api maslahateun nu disebut ilham ngaranna. Khawatir malaki teh ilham. Katilu khawatir nafsani. Ieu mah disebut hajis ngaranna. Ilham hajis. Aya deui khawatir syaiton disebut was ngaranna. Allati yuwaswisu fi sudurin nas. Setan anu ngahalubiru kana hate murid teh disebut waswas. Dina nalika hate waswas disebut khawatir syaiton, perlu make timbangan sara, make timbangan fikih. Bismillah. Kan waswas. Atah. Makruh ngamakmum kan waswas dina fikih. Atah. Terus atah. Tah dina nalika waswas perlu make timbangan syar'i. Lamun mangi jalma nu waswas fikih wuduna ulah dina keran. Kade lamun ajal manu waswas wuduna ulah dina sana keran. Sina dina sisi balong atau abak. Keur tengah-tengah wudu jongklokeun leungit waswasna gitu. Da setan eta teh nu nempel dina hatena. Setan eta teh nu ulah percaya teuing. Sah geus sakitulah. Kudu make timbangan syar'i teh kitu. Atah. Aya dina Fatihah usul. Usul. Peci tilu ge bea. Tages kitu jongklongkeun leungit ge geura waswas. Jadi kitu nu mawi janji dibukakeun kana natijah teh dibukakeun kana qadiyah. Wa in kana jeung sanajan kabuktian naon zamana ieu mau'ud ye tahun kagenep bakal merdeka Mekah. Idza jaa nasrullah terjadi. Padahal geus dibewarakeun ku Nabi Muhammad. Nah bohong Nabi Muhammad teh sanes. Teu dibukakeun kana qadiyahna teu. Teu dibukakeun kana syarat, dibukakeun kana dua. Nu mah kitu. Ud'uni astajib lakum. Sok doaku kami rek diijabah. Dibukakeun kana natijah ari qadiyahna ditincak. Syarat doa jadi aji adab-adaban dina ngadoa teu apal pan ditincak tah. Pantes moal diijabahna.
bi an ulhimta ku yen dipaparinan ilham anjeun annahu kana sana kalakuan jeung tingkah eta yasulu hasil laka ka anjeun fil waqtil fulani naon sabhut putuh Mekah merdeka aw yasulu ata hasil fil amdina taun bakal datang naon ro'ahun bulan kemakmuran kemurahan teh naon subur makmur aw dalik atawa salian yasulu laka fil waqti geuningan henteu dina taun hareup bakal merdeka putuh Mekah henteu terbukti melangkah satahun kemudian nah eta teu katincak qodiyahna dibukakeun kana natija syaratna teu katincak li alayakuna supaya ulah kabuktian naon dalika itu mang hate murid eta kodhan ngajadikeun kaca cadang di basirotika dina sir anjeun wa imadan jeung ngajadikeun mareuman linuri sarirotika kana nur sir anjeun nu disebut nur site nur kudsiyah supaya ulah ngarep-ngarep kana ain matlub catatan lamun ngadua ngarep-ngarep kana ain matlub cacat ubudiyah seperti nyirian wali ku karomah eta cacat ubudiyah lamun atalamun nyirian benerna guru ku khuarikun adat eta surem paningali hate ari guru anjeun teh bisa ngapung teu ka Mekah lamun bisa ngapung aing rek ngaguru tah nyirian guru teh ku khuarik adat surem paningali hate cacat ubudiyah henteu satiap wali doana diijabah Imam Syafi'i kasumpingan ku masyarakat anu teu damang wales nyuhunkeun cai ka Imam Syafi'i cai doa mama abdi teh nyuhunkeun pangdoakeun pun anak teu damang wales Imam Syafi'i nyerat dina kertas asupkeun kana amplop ieu surat bawa ka Imam Ahmad Imam Ahmad kan murid kahiji Imam Syafi'i Imam bin Hambal uluk salam eta hiji jalma ka Imam Ahmad dibukakeun pintu ieu unjukan serat di mama barang dibuka eusina eta surat kieu meureun mun bahasa Jang Ahmad meureun kitu da ka murid mama nginjem acuk nu sok dianggo ibadah sadidinten ku anjeun nya ari dipentaku guru mah boro-boro baju meureunan jiwa ge dikorbankeun sana dibuka eta acuk Imam Ahmad dipasikeun ka eta jalmi masyarakat ya begitu sumping ka Imam Syafi'i eta acuk Imam Ahmad diperet dicayan diperet peretan eta acuk Imam Ahmad dileueut kunu teu damang harita jag-jag harita bisa lumpat harita bisa mapa harita bisa nyarios kunaon ku barokah baju ahli makrifat lain doa baju ieu mah diancamkeun kana baskom diperet diwadahan kana wadah mun ayeuna mah aqua atau kana eta dileueut
kuno teu damel. Naon hiji nuduhkeun katawaduan Imam Syafi'i, kadua ngadidik. Sabab lamun engke didoaan ku Imam Syafi'i tuh bisi daratan kadinya. Kadua ngamasurkeun murid. Balas tawadu na jadi guru. Diperat acukna. Jadi landong. Nyobaan. Numawi lamun menta baju kali makrifat ulah nu teu. Urang mah menta baju hayang nu teu, nu urut dipake ibadah kali makrifat mah. Gitu. Jadi barokahnya baju nage. Paman mangka ari sawai jalma. Eta wado anu ngajanji ka emen. Samaulahu pangeran man sayan kanji perkara. Wa inkana jeung sanajan kabuktian. Naon mu anu zaman tangtuna waktu anjeun tahun hareup bakal beunghar upamana. Lam yako, sumalam yako, tuluy teu tumiba, naon dalikal mauun itu perkara nu dijanjikeun teh ya. Kan tadi anjeun tahun hareup bakal beunghar, teu bukti. Tah palayam bagi mangka teu pantes. Naon ayu syaki kau ulah ngajadikeun mang, ulah ngajadikeun ragu ka men. Naon dalika itu mauud pisidki wa'di rabbi. Dina bener janji pangeran men. Ulah ngajadikeun cacad ubudiyah, ulah ngajadikeun leungit kepercayaan ka Allah ku sabab janji anu dipasis teu bukti. Eta hikmahna teh. Itu li jawaji ayakuna boa-boa karena wenang boa-boa teh. Yen kabuktianan hukum dalikal maut tumibana itu dijanjikan tahun hareup anjeun beunghar, henteu beunghar tuh. Eta mo alakon digantungkeun, dicantelkeun ala asbabin kana pirang sabab. Ya, anjeun tahun hareup beunghar sabab kieu. Ieu mah ditingcak. Syarat jeung rukunna nu mawi teu bukti beunghar teh kitu tah. Tingcakeula aing ngadua ka Allah teu diijabah. Ibadah aing ge can bener kitu rumasa diri loba dosa kitu. Wasurutin jeung terkadang dikaitkeun diijabah doa teh kana pirang syarat. Istasaro mangka milih salhaku bi ilmiha kana uningahna asbab jeung surut dunal abdi majal mama teu nyaho li hikmatin karena aya hikmah dina waktu tahun eta perkara anu alus kana teu diijabah anu kauningaku Allah naon balas latifna Allah daripada diijabah sia bakal sombong. Numawi teu diijabah beunghar tahun eta sabab teu diimbangi ku ilmu. Cek Allah siap beunghar tahun hareup asal daek nyangan ilmu tah teu katincak syaratna. Teu katincak kodiahna, teu katindak syarat jeung rukun. Hayo we ngarep-ngarep beunghar. Ari ibadah tara. Teu bener heula cek Allah ibadahna. Kakarak sia dibere ilmu. Aya hikmah dibalik teu janji teu bukti. Ieu mah keur Allah. Kade ulah didalilan. Ulah didalilan ku hikam ieu. Aing rek mere duit ka maneh sajutanya. Poe anu deuk teh teu jadi mere duit mah. La yusyaki kana pilwa di ada mukil maudulah.
ulah diterapkeun ka diri urang. Eta mah bisi dalil bohong. Teruskeun, yuriduha ngamaksud ngresakeun Allah kana ieu hikmah. Aya hikmah anu tersembunyi di balik tebukti janji Allah. Naon hikmahna? Balasnya Allah. Balas latifna Allah. Wa min hadal qismi jeung tina ieu bagian. Wa min hadal qismi jeung eta tina ieu bagian. Ma ari perkara yaqwa anu tumiba mah libadil aulia aya wali oge. Itu Allah janji ka wali teu bukti. Ayuh barokan yentah di bejaan ieu badul aulia. Bi anakan sanyana kalakuan eta ya sulu bakal hasil fi hadal amidina eta naon kaza anu sumalaya sulu terkadang tuluy teu hasil ieu zat Allah janji kabadil aulia teu bukti. Lamun aing janji ka eta jalma ceuk Allah rek leungit kapercayaan ka aing teh teu ujian keur urang. Paya kau mangkatu miba naon badun pi irodin dina ngabalirna manusia aya jalma ku pedah janji teu bukti ngabalir wa minhu jeung eta tina sebahagian jeung eta tina sawarehna hadal kismi teh tina sana bagian anu teu bukti janji Allah ma ari perkara wa qawa anu tumibam lahu ka Kangjeng Nabi amal Hudaybiyah dina taun Hudaybiyah tahun ka-7 melangkah ka-8 teu bukti putuh Mekah teh. Jadi idza ja'a nasrullahi wal fathu teh diundur deui. Min akhbari Nabi teh geus ngopenbarkeun mun jamanana mah geus mere SMS ka penduduk Mekah teh taun kagenep rek merdeka teu bukti. Nah bohong Nabi sanes tadi geus dibahas li sahabati bil fati kana merdeka kota Mekah idza ja'a nasrullah sumalam yasul ternyata teu hasil ieu putuh Mekah dina tahun harita pidalikal am dina tahun kagenep hijriah teu merdeka balpi amin balik ka dina tahun ba'dau ba'daam dina tahun ka-7 merdeka na teu bukti pa ida khotor mangka di mana ngeretek lil murid kasih murid naon khotirun rohmaniun keretek bangsa rohmani keretek rohmani tadi geus dibahas anu disebut sahlul awal sahlul sababil awal au malakiun atawa keretek bangsa malaikat. Ternyata sumalam yasul ternyata tuluy teu hasil naon pumuqtadahu nu diperdih ku ieu khawatir rohmani jeung malaki teu bukti. Eta layang bagi teu pantes naon aya syuka yen tah mangmang ieu si murid. Bihusulil mau'udina hasilna nu dijanjikeun ku Allah ongko geus ngretek hate teu janji teu bukti. Baliam bagi balik tah pantes kudu naon aya ripayen kudu nyaho si murid qadrahu kana darajat murid wa yata adab jeung kudu gawe adab-adaban murid ma'arobihi sarta pangeranna murid. Ngadua kudu make adab-adaban minta oge kudu make adab-adaban tah teu ditincak kodiahna teh adab-adabanna teh ceker we inget kana ijabah wa yaskuna jeung anteng ieu murid ilaihi ka Allah menang kitu domirna cicing ieu murid ilaihi kana ieu adab menang
bima dina perkara wa'adahu anu geus janji Allah ka murid bihi kana ieu teu ditingkat ta qodiahna syarat jeung rukun wala teu jelasnya wala yasyakuka jeung ulah mangmang ieu murid bizali dina ieu ma wa'ada perkara nu dijanjikeun teh wala yuzaljilu jeung ulah mata galider kenjlong naon iti koduhu patekadan murid kudu meh janji teu bukti faman mangkari sajalma eta kana nu kabuktian siman eta kazalik nya kitu teu kalider patekadanna teu goncang imanna goncang teh naon teu galau apal galau teh galendo naon bahasa galau teh bahwa mangka ari ieu mukmin eta arifun billah jalma nu marifat ka Allah jadi kieu nu tara galider hatena sanajan Allah geus janji hanyalah arif jalma anu geus marifat mah teu matak galider teu diijabah doa jeung teu dicumponan kahayang itu carana teh ari urang mah abidin mata putus asa salimul basirati anu salamet sirne munawwirus sariroh anu caang sir wa ila ngan lamun eta jalma canepi kana makom arif nu salamet sirne fa'alal aksi eta mah tangtu matak jadi galider hatena kunaon ku janji terbukti bukan janji kan gitu Lin bukan janji tapi bukti gitu, yang menanti mindalika tina arif ari muridin mah jeung mahjubin pasti galider hatena kudu meh Allah janji teu dicumponan ari arif mah moal sabab ari arif mah teu ngarep-ngarep kana ain matlub tadi oge urang ieu mah nu mawi ki musannif nyindiran ka urang lamun jalma ngadua geus lila teu diijabah galider keneh hate bimbang keneh hate galau keneh hate geus dicap we arifin mahjubin ngaranna nu kitu lamun geus teu galider geus arif billah salimul basiro munawwirus sariroh